Ket Basura muka pantau lalaunan. Barang breh si horeng di luar geus katempo jalma-jalma ngagimbung bari parahi marawa pakarang. Nu mau bedog, nu mau pentung, malahan aya oge nu mau halu segala rupa. Be, cilaka. Buah-buah aing disangka bangsat ieu mah. Aduh, nah aing nasib teh apes-apes teuing atuh. Gerentes Basura bari hatena tepugur rasaan. Kabayangkeun kumanehna lamun sampe katewak ku jalma loba lantaran disangka bangsat, bisa-bisa main apa baseuh di gerebugan. Ari di luareun imah beuki rame kadenge pating corowok. Kepong, kepong, kade ulah leupas. Heueuh, cangkalak bae bangsatna, cangkalak. Sora jalma-jalma rame pating harauk. Basura bagi gemper, otakna mikir kumaha carana supaya bisa nyelametkeun diri. Red main ngareret kana meja, durug-dug meja digusur dipake ngalan panto. Tuluy ditambahan deui ku kursi jeung bupet. Gedor-gedor kadenge sora panto digedoran tarik pisan. Keluar sia bangsat, keluar. Cek jalma anu di luar bade terus ngagedoran panto tarik pisan. Katampo panto jag-goyagan siga anu didorongkeun ti luar. Basura beuki gemper wae. Ampun, kuring mah lain bangsat. Ampun, cek Basura hahaukan ti jero minta ampun. Tah, eta bangsatna euy, bener aya di jero. Dobrak pantona guat, dok, dobrak. Cek saurang jalma di luar. Pas ngadenge basara Basura teh jadi mahna asa ngarasa dibejaan. Geus kitu panto katempo beuki goyag-goyagan didorong ti luar. Basura beuki ngarasa sasah. Luak liuk neangan jalan jang kabur. Breh di palbah kenca katempo aya panto hiji deui nu karah keluar. Aduh, kebenaran aya panto hiji deui itu. Aing kudu gawat kabur jalan ti dinya. Cek gerentes Basura. Tuluy mahna lempang lalaunan ka palbah panto nu hijina. Ari jalma di luar beuki kadenge pating gorowok. Brak, panto ruja didobrak ku jalma-jalma anu di luar. Bulubus tilu urang jalma asup ka jero. Ari Basura kalah beuki gemper rek kabur teh karah hajengjen. Eta bangsatna kepung. Tewak sok beuti bae dia tewak. Kabung-kabung tah teu budah dia. Cek jalma-jalma anu tiluan bari tuluy lompat ngapung Basura. Barang geus deukeut, hiuk salah saurang jalma ngahumbatkeun halu rek dipake ngamabuk sirah Basura. Tapi dina kayan kitu Basura masih keneh sadar kana bahaya. Lep manehna ngelok. Plos halu anu rek dibabukeun kana sirahna teh ngeplos. Brak. Halu malah keuna kana rak parabot. Kulombrang, kulombrang. Parabot rarag-ragan pareupesan. Nampo Basura salamet hiuk jalma nu saurang deui ngahumbatkeun bedog nu diarah cangkeng Basura. Atuh Basura ngalanyap. Tapi Basura ge saeutik gedena pernah diajar ilmu bela diri. Barang bedog hampir keuna kana cangkengna, manehna buru-buru ngadayag-dageun awakna ka tukang. Pos. Bedog ngeplos deui, Basura salamet. Ari bedog tuluy milepas. Ngadek kana kayu tihang. Atuh marangana teh kayu tihangna anu geus koropo. Sakali kasabot ku bedog langsung potong borobot, suunan imah langsung ngaborobot. Basura hampir deui cilaka katinggang kuwung jeung kayu laeus. Untungna maehna masih keneh bisa loncat ka pinggir, jadi bisa keneh salamet. Ari di luar jalma-jalma beuki loba datangan. Malah mah si emak tukang warung ge aya lantaran manehna meunang beja aya badog nu asup ka imah Ciwawat cenah. Jadi hayang nyaho si mak warung terus manehna ge indit nyampeurkeun ka imah Ciwawat. Keur kitu kurunjung deui aya jalma nu datang tiluan. Si horeng anu karek datang teh tua kampung Pak RT jeung juragan Somad. Jalma anu kawentar pangbeungharna teh di lembur eta. Anu ku Basura rek ditepungan teh rek ditawaran sawah. Badog aya badog. Mana badogna? Tanya tua kampung ka jalma-jalma anu araya di dinya. Itu patua dilebet. Tuh keur ditewak ku Mang Sobri, Mang Jaka jeung Mang Omed. Tembal salah saurang anu aya di dinya. Kulombrang, kulombrang, dorok-dok. Kadenge deui anu pating kulombrang disusul ku nu pating dorok-dok di jero. Tua kampung jeung Pak RT geus teu loba wong deui. Tuluy duanana leumpang rek asup ka jero imah Ciwawat.
hari julugan somad cicing bae di luar teu milu asup. Ari di jero beuki rame bae jalma nu tiluan terus serang Basura ku bedog halu jeung pepentung. Basura bener-bener kacidaripuhna, malah mah sirahna sempet kabeunangan sakali ku pentung. Dayagdag Basura dan dayagdagan hiuk dipapag ku halu ti beulah kenca. Untungna dina kayan kitu Basura masih keneh bisa nyelametkeun diri cenah loncat ka katuhu. Terus berbet lompat ka tengah imah. Tapi ku jalma-jalma tiluan terus diudag. Ampun, abah malin badog, cek Basura ampun-ampunan. Alah, geus jelas sia asup ka imah batur teu bebeja. Masih keneh aku lain badog sia, dasar badog nganeh. Cek salah saurang. Bener mang, abah kapaksa asup ka jero imah ieu teh kulantaran diudag-udag ku jalma edan. Nyaanan abah mati niat ngabangsat. Yeuh ngaran abah Basura ti lembur luhur. Cek Basura deui sakalian ngenalkeun ngaranna sugan jalma-jalma teh kenal jadi luluh ka manehna. Tapi jalma-jalma malah begitu percaya. Haruh, sia kalah ngaku ngaran Basura deh. Ya, ari Basura urang lembur mah Jawa beunghar. Moal mungkin sia ngabadog nganeh ngaku-ngaku ngaran batur sia. Cek jalma anu hijina. Basura rek ngomong deui, tapi kakarek gerek ngap kaburu jalma anu mawa halu ngahumbatkeun deui haluna. Atuh Basura rewas cenah loncat deui nyelametkeun diri. Hiuk kebro halu nu dihumbatkeun dilepas kana jandela. Atuh jandela langsung rujad. Nampak itu jalma nu tiluan bage ambek. Hiuk tiluanana ngabubat babit pakarangna ngababi buta. Untungna dina saenaeun mah Basura rada linghas loncat ka ditu loncat ka dieu bari jeung ripuh ge ngahindaran pibahayaeun. Ngan tungtungna sakabeh barang anu aya di jero imah nyabupet nyalamari jeung nu sejenna jadi ruksak ka babuku halu ku pentung jeung kasabat ku bedog. Malah masalah sahiji tiangna aya nu kakadek deui. Atuh imah Ciwawa teh nu hareupeuna ge ngaborobot deui bae. Ngan untungna dina kayan kitu tua kampung jeung Pak RT kaburu norojol. Pas kaparangan tua kampung mah apalin pisan ka Basura teh. Atuh tua kampung kaget. Eureun cek tua kampung. Ngadeng kitu jalma-jalma nu keur nyerang Basura teh eureun heula. Jeh adi patua. Kunaon eta eureun? Geus bogoh eta bangsat. Cek jalma anu mau bedog. Keke heula. Eta teh Basura ti lembur luhur. Kuring teu yakin lamun Basura rek ngabangsat di dieu mah. Kumaha ieu teh bah mimitina? Cek tua kampung bari tuluy nanya ka Basura. Jalma anu tadi nyerang Basura ting harulang. Ari Basura sorangan kaget tapi bungah lantaran aya jalma anu kenaleun ka manehna. Sedangkeun Basura sorangan poho ka tua kampung. Aduh nuhun syukur aya nu tepang ka kuring. Laras kuring mah teu niat ngabangsat. Mung dasar nasib apes bae ieu mah. Datang ka lembur ieu ngadon diudag ku jalma gelo. Jadi kapaksa kuring nyumput di imah ieu. Tapi kalah apes deui bae kalah disarang ka bangsat. Aduh tulungan kuring tulungan. Tembal Basura. Kuring percaya bah. Da pamohalan abah rek niat ngabangsat mah. Da kuring apal sahari abah teh. Jalma beunghar di lembur luhur mah. Terus kuring ge tas marangan pisan karek datang ti lembur luhur ngobrol jeung tua kampung di ditu. Nya manehna nyaritakeun tas aya kajadian. Cenah mah imah abah kahuruan. Cek tua kampung. Tah leres pisan patua. Abah teh keur bener-bener menang musibah. Musibah ti ditu ti dieu nete semplek nica semplak. Abah ka dieu teh ngahaja rek nepungan juragan somad rek nawarkeun tanah maksudna mah. Tapi keur basa abah keur neangan rompok juragan somad kalah dilejokeun tah ku budak Bangkawarah. Abah kalah disasabkeun ka imah jalma gelo. Atuh abah teh diudag-udag ku jalma gelo tungtungna nyumput ti dieu. Cek Basura nerangkeun rada panjang lebar. Nya bah kuring ge ngarti. Tapi ayeuna mah geus kapalang. Kadatangan abah ka dieu jadi nimbulkeun masalah. Imah Ciwawat jadi ruksak ieu. Wayahna ayeuna mah cuma ngobrol di imah kuring bae. Ieu persoalan tetep kudu dibereskeun. Cek tua kampung. Ari Pak RT mah can ilu ngomong ngan saukur ngadengkeun bae. Sedangkeun jalma nu tilu pating raret ngarasa era oge ku Basura. Ari Basura diajak ngariung heula di imah tua kampung teh teu ngarasa kaburatan. Nu penting salamet bae ayeuna mah, cek pikirna. Mangga atuh patua. Abdi mah ngiringan bae, cek Basura.
Syukur bah, ayo atuh ngiring jeung kuring sareng Pak RT, cek tua kampung. Basura unggut, tua kampung ngalieu ka jalma nu tiluan. Nang Sobri, Mang Jaka, Mang Omed, payahna bereskeun heula ieu mah Cewawat. Aduh jadi acak-acakan kieu. Keun ke kumah-kumah nama kuring rek padami heula jeung basura. Cek tua kampung marentah ka nu tiluan. Mangga patua, tembal Mang Omed. Satuluna tua kampung basura jeung Pak RT aridit keluar. Barang anjou keluar pas kawan ranata si mak warung nempuan pisan karena banget basura atuh manehna langsung hauk. Itu bangsatna. Eta bener tah jalma eta kakuring ge nipu dahar teu bayar. Sok garebugan teh tewak-tewak. Cek si mak warung bari tutunjuk. Atuh ngadenge kitu basura langsung beureum beutna ngarasa era jeung sieun. Sedangkan jalma-jalma parahi moro ka basura bari parahi hayang nenggeulan. Tah si beunang bangsatna gebugan heueuh gebugan geus ulah wakala dibawa ka bale di dieu we gebugan. Cek jalma-jalma bari muru ka basura rek ngagarebugan. Atuh nempok itu basura reuwas ka cida. Tulung patua, aduh tulungan patua itu jalma-jalma gebugan kuring. Cek basura bari lompat ka tukangeun tua kampung. Pok tua kampung ngomong bari ngalangan jalma-jalma anu rek ngagebugan basura. Tahan kade tahan. Ieu mah lain bangsat, tapi basura teh leumpeur luhur. Cek tua kampung bari ngarangan jalma-jalma dibantuan ku Pak RT. Atuh rek jalma-jalma nu ngaboro basura teh eureun. Nempok itu pok si mak warung hauk deui. Pohong patua kade ulah katipu. Eta mah bener bangsat tadi kakuring bege nipu dahar teu bayar. Mangkara basura bahar teu bayar mah. Lain eta mah cuman akon-akon bae. Cek si mak warung hahauk. Tenang mainah tenang. Kuring geus apal pisan ieu teh bener basura. Jeung nyaho kajadian anu keur karanapan ku anjeunna. Ayeuna soal mainah anu ngarasa dirugikeun keke bakal diuruskeun. Sabar bae heula ayeuna mah. Cek tua kampung. Ari masalah kuring kumaha patua? Atuh kuring ge da embung jadi korban tuh tingali mah kuring jadi ruksak itu. Pokona mah kuring rek manta ganti. Cek saurang awewe anu ngaran Cewawat. Nya tenang bae Cewawat ge. Justru soal imah Cewawat nu kuring rek dibandamikeun teh. Ayeuna Cewawat jeung Mainah hayu milu ka kuring. Cuang bade warang di itu jeung basura. Cek tua kampung. Tuluy tua kampung ngalieur deui ka Juragan Somad anu keur nangtung teu jauh ti manehna. Bonten juragan, pamit teu kaobotan mah. Juragan ge ngiring sareng kuring. Cek tua kampung ka Juragan Somad. Mangga patua, tembal Juragan Somad. Geus kitu mah basura Pak RT Juragan Somad si mak warung jeung Cewawat arendit ka imah tua kampung. Jalma-jalma loba anu rek naluturkeun tapi disuruh bubar ku Pak RT. His ek naraon ari lu? Geus bubar. Ieu mah masalah kuring, keun diuruskeun kuring jeung patua. Cek Pak RT nitah ka jalma-jalma bubar. Atuh masih hayang nyaho kajadian saterusna ge kapaksa jalma-jalma teh bubar. Catur di jalana basura tua kampung jeung nu sejenna geus anjog ka imah tua kampung. Katempo kabehana geus dariuk ngariung di tengah imah. Talila torojol pamajikan tua kampung datang ka hareup bari mawacai jeung susuguhna. Sanggeus rada salse pok tua kampung mimiti nyarita. Ayeuna mah manawi sadayana tos salse. Sim kuring bade ngamimitian tumaros ka basura. Kumaha cara sumitena abah teh dugi ka ngalaman kajadian sapertos tadi? Tanya tua kampung. Atur nuhun patua. Sateu acana abah cumarita nyaritakeun pengalaman abah. Sakali deui abah ngatur nuhunkeun ka patua sareng Pak RT oge juragan anu tos nulungan abah. Duka kumaha nasib abah pamit teu kabujung ka pendak ku patua sareng Pak RT mah. Tembal basura. Sami-sami bah. Eta mah tos kawajiban kuring tilu nulungan sareng sasama. Komo abah mah teu gaduh salah. Asa ukur apes bae. Jadi eta kewajiban kuring kudu nulungan abah. Cek tua kampung. Sanggeus kitu mah tuluy tedek-dek basura nyaritakeun sakabeh pangalamanna. Ti mimiti imahna kaduruk
tuluy niat rek ngajual sawah ka Juragan Somad sampai dilejokeun ku barudak disasabkeun ka jalma edan teh. Terus manehna kapaksa kudu nyungkut di Mas Ciwawat anu ngalantarankeun manehna disangka bangsat. Kabeh jalma anu ngadanengekeun carita Basura pada unggut-unggutan. Aya ngarasa karonyana oge ari kitu mah. Lantaran Basura teh bener-bener apes nasibna. Oh kitu bah, awatos teuing atuh. Tah, ayeuna karasan aya Juragan Somadna di dieu. Kumaha cek pangemut Juragan perkawis Basura anu bade nawiskeun sawahna teh. Nya eta mah teu langkung Juragan. Cek tua kampung bade ngareret ka Juragan Somad. Can ge Juragan Somad nembalan ujug-ujug mainah pok ngomong. Ke heula patua. Ada masalah kuring kumaha? Kahiji kuring rugi Basura dahar tacan bayar tah. Terus warung kuring beak diacak-acak ku hayam tah lantaran kuring tadina indit neangan Basura. Jadi Basura kudu ngagantian. Nya lamun ditunggu-tunggu kuring, karugian kuring teh 70.000 tah. Kumaha tah? Cek Mainah. Ke Mainah. Ke heula. Atuh hiji-hiji heula. Ayeuna teh mana Basura kanggo mayarna? Sidik tadi dicaritakeun anjeunna keur boga kamusibatan. Lamun geus puguh sawahna dipeser ku Juragan Somad, kakarek hitung-hitungan. Ke heula sabar. Cek tua kampung rada seuleun. Ari Basura ngadengekeun teh manehna jadi ngahulang. Apes deui bae aing ari kieu mah atuh. Lamun dina nyana sawah aing dibeli ku Juragan Somad, atuh meureun duitna bakal kapotong. Can deui kudu ngaluarkeun jeung hadian imah Ciwawat. Aduh, nasib. Aya bagja teu daulat. Aduh, ampun. Cek kerentes Basura. Juragan Somad masih kena cicing, can ngomong nanaon. Pok tua kampung nanya deui ka Juragan Somad. Kumaha tah Juragan? Tah kitu geuning Basura teh gaduh paniatan. Tanya tua kampung. Sampai ngajawab, Juragan Somad katempo ngareng hapeula. Terus pok manehna kakarek ngomong. Nya ari kuring teh salasna mah da teu aya paniatan kanggo ngageuleus sawah teh. Mung kulantaran mirang kaayaan Basura ayeuna nya meureun kapaksa kuring satuju etang-etang nulungan ka si Abah. Tapi ari soal hargana kumaha Bah? Cek Juragan Somad nanya ke Basura. Ngadenge kitu si mak warung ngajenghok. Haram jadol. Berarti aing tadi katipu ku si Odin yang si Udin. Cenah main atas ngobrol jeung Juragan Somad ditah neangan ngajual sawah. Buktina henteu cek Juragan Somadna. Dasar barang kawarah eta budak. Tapi dakeun bae. Da cenah cek Juragan Somad teh dibeli sawahna. Tentes si mak warung seueur kulantaran ngarasa katipu ku si Odin jeung si Udin tadi. Sedangkan Basura masih kena ngahulang. Tadi lapok nembalan pertanyaan Juragan Somad. Ari Abah mah kumaha saena bae ari perkawis harga mah. Tapi pamit tiasa mah kumaha lamun Abah tah nawiskeun 400.000 dua tempat. Pamit satuju kantun diurus-urus bae. Proses jual belina cek Basura. Juragan Somad ngahulang. Rada dilasakeun pok maehna karek nembalan. Ari kedah 400.000 mah rada abot Bah. Kuring mah ngan wantun satengahna. Eta ge pami Abah satuju ku kuring meureun diartosan ayeuna keneh. Keun ari soal urus-urus nama enjing ge teu naon. Ke kuring tua kampung sareng Pak RT kalembur luhur. Tapi da ari eta mah kumaha Abah bae. Lamun Abah wantun nya meureun diartosan, tapi pami Abah teu wantun nya meureun kumaha. Tembal Juragan Somad. Basura ngahulang, manehna ngarasa berat ku harga sakitu mah. Can da meureun duitna pasti kapotong kudu ngagantian tukang warung jeung hadian imah Ciwawat. Aduh, kumaha ieu aing. Lamun teu dijual ayeuna bisi urusan jadi manjang. Kumaha lamun tukang warung jeung Ciwawat nyusul ka lembur luhur terus nuntut. Meureun aing jadi mata kuirang. Hari dijual ku harga sakitu berat da aing meureun sabaraha ka bagina. Cek gentes Basura. Nampa Basura ngahulang, Juragan Somad nanya deui, kumaha eta Bah? Nya abdi mah teu langkung Abah bae. Basura ayeuna mah teu boga pilihan, kapaksa maena satuju. Nya nuhun atuh Juragan, kuring satuju lah. Cek Basura ngomongna rada leuleus. Nya syukur atuh Bah, pami kitu mah ku kuring dibayar ayeuna keneh, da kaleresan kuring ngabantuan ari atos mah. Cek Juragan Somad.
Tuluy maena ngaluarkeun sababaraha lembar duit song dibikeun ka Basura. Mangga ieu atos nabah. Tah kasaksian ku patua sareng Pak RT ayeuna sawah nu Abah tos kapemilik ku kuring. Tapi kuring bade tumaros eta sawah nu palih mana bah? Cek Juragan Somad bari malik nanya. Anu dikedulun peujeuh juragan nya di dia sadaya nu bade diical mah nya enjing bae ku abdi di Pasian Terang sakantanan surat-suratna. Cek Basura. Nya nuhun atuh bah sok ayeuna artos sok dietang. Cek Juragan Somad deui. Tuluy duit anu ngambrek dina samak teh dihitung ku Basura tetela bener jumlahna. Atur nuhun juragan laras 200.000. Cek Basura bari nyakuan duit. Tah ayeuna mah urusan Abah ical galeus sawah tos janten tos dilunasan oge ku Juragan Somad. Ayeuna kantun persoalan nu kadua nyaeta perkawis si Mak Warung sareng Ciwawat. Sok ayeuna sareng si Mak Warung heula sabaraha karugian teh Mak? Cek tua kampung nanya ka si Mak Warung. Nuhun patua nya sapertos tadi bae ari abdi mah pokona sadayana teh atos sangu sareng rencangna ditambih ku karugian kuring kulantaran dagangan seep diacak-acak hayam jumlahna jantan 70.000 eta mah tos dihitung alit patua. Sek si Mak Warung sapetang. Basura kaget mangkara tuh mahal-mahal teuing Mak sampai 70.000. Tanya Basura bari beungeut narana ngajenghok. Dis ari si Abah nya ari dahar mah nya mirah bah udah kuring ge dietangan 2.000-eun tapi kan sadaya dagang kuring ledis diacak-acak hayam kuring tos dietang di jumlah jamre nya sadayana janten 70.000-eun. Cek tukang warung tapi kan diacak-acak ku hayam lain ku Abah minta bae atuh gantina ka ditu ka hayam nu ngacak-acakna. Cek Basura rada ambek. His teu bisa kitu atuh bah da hayam mah teu boga uteuk pandagangan kuring jadi ledis teh yeuh gara-gara kuring neangan Abah. Ya kuring minta gantina ke Abah. Coba lamun Abah tadi tengah bobodoh ka kuring bebe jarek salat lohor terus kabur. Kuring mau neangan Abah. Lamun kuring teu neangan Abah, hayam mau ngacak-ngacak atuh bah. Nya eta mah kitulah kuring mah pokona mah teu langkung Abah. Lamun ayeuna teh dibayar nya isukan kuring rek ka lambu luhur. Rek bebeja ka unggal jalma. Abah tah nipu dahar kitu teu bayar. Eta mah teu langkung melah bah. Cek tukang warung bari ngancam beungeutna ka tempo ketus. Atuh ulang Basura. Tah ulang. Aduh haram cadol teh aya bae apes aing mun dibayar aing rugi teu dibayar matak wirang. Aduh kudu kumaha ieu geuntes Basura. Kumaha bah ari kuring mah kitu bae keputusan tadi teu dibayar ge teu naon bah tapi isukan kuring mah bener ka lembu luhur. Nya meureun Abah salah ku jama beunghar mun wirang da ku kuring diebarkeun Abah teu bayar dahar. Cek tukang warung deui. Geus nya dibayar ya. Cek Basura ambek tuluy maena ngaluarkeun duit 70.000. Tah geus lunas kuring teu boga hutang. Basura nyodorkeun duit. Gap diterima ku si Mak Warung menibungakeun pisan sampai ka diciuman sagala eta duit teh. Tua kampung Pak RT jeung Juragan Somad ngan ukur gogodeg sedengkeun Basura katempot semerut. Tah ayeuna urusan sareng Mainah tos beres. Nya bah ayeuna kantun urusan Abah sareng Ciwawat. Sok kumaha Ciwawat tah? Sok tanya tua kampung ka Ciwawat. Ditanya kitu Ciwawat langsung nembalan. Ayeuna kieu bae patua. Mainah bae saukur karugian dagangan digentosan ku Basura 70.000. Hari kuring mah pan imah. Lamun dihitung-hitung ku kuring nya kayuna nya kentengna jeung nu sejena oge can paparabotan anu hancur. Meja bupet segala rupa. Geus kajeun lah kuring mah dihitung leutik bae 130.000-eun bae. Cek Ciwawat. Basura kaget lantaran sawah dibeli ku Juragan Somad ge ngan 200.000. Tuluy geus kapotong ku si Mak Warung 70.000. Ayeuna dipenta deui ganti rugi ku Ciwawat 130.000. Atuh maenak mawa naon ka imah? Cek pikirna. Sabaraha Ciwawat? Dedengian teh 130.000. Mohon bah eta ge tos dietang alit. Cek Ciwawat. Leng Basura ngarasa rieut. Tetempuan asaranya ikara roneng antuk nama kulahek Basura ngulahek kapiuhan. Mitra budaya
Sunda Pandenengan sadayana manawi sakitu heula dongeng Sunda anu judulna Ditagih Pati Kurniwa bagian ke-23. Insyaallah sanes waktos urang lajengkeun deui. Ieu dongeng karangan Priwados Kang Abun Burhanuddin oge dipedarku Priwados. Hapunten kakirangana mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.